Apa kabar Ibu? Kemerdekaan yang terbaik adalah kemerdekaan kita itu terbebas dari belenggu diri kita. Karena musuh terbesar dalam diri adalah diri sendiri, betul tidak? Ece sok ngosok waos tara. Nu diperecetkeun naon ngaranna? Da pasta gigi teu lain odol. Nepi ka ayeuna kana Pepsodent nyebutna odol, kana Ciptaden nyebutna odol, kana Ritaden nyebutna, kasalaki nyebutna astagfirullah. Jenderal Sudirman mah jenderal anu sok ngawuruk ngaji tara leupas wudu, beda jeung urang dut kewe mangih wudu teh geus adan pan hitu teh kabagi tilu teh pan sarupatul muin teh pangarsa aya hitut puset puswah durotun. Ari puset menu merdu teh siga abulan eta aya hitut puswah teu gadenge sorana mah mabekna luar biasa pan sok diameun keur leutik mah babaturan teh aya hitut durotun nu matak euneur kaca duar tah harudang nu rek sare ge. Di Indonesia mengaji abi di Garut deket Kanang Doma bebas we nutup jalan bebas ajengan hayo wewe patarik-tarik jeung doma aing assalamualaikum itu biasa pan di Palestina mau ngataraweh teh marawa batu ibu-ibu teh di sisi engke bisi itu nyerang ieu batu geus siap di urang mah lain mawa cilok oh eta salat meni bismillahirrahmanirrahim amin Tasik Bandung yuk salat duk itu mah tong make kopiah tong make mukena mun istri make helm bilih tabrakan ceuk si abah teh aduh ujang abah maripuh tarawehan di dieu mun asa potong cangkeng ceuk pamuda abah mah bari tina ruku kana sujud teh kari nyuntrungkeun. Iam jeung Iro nu ngawaler salam moga-moga sing engal angkat umroh Maji Iam nuang saos nu ngawaler salam moga-moga sing engal kenging bansos Ci Haji Iam nuang cemilan nu ngawaler salam moga-moga sing punah tina rupa-rupa cicilan Mahaji Iam nuang dage nu ngawaler salam moga-moga sing engal kenging MBG nu ngawaler salam didoakeun moga-moga sing arawet muda ibu-ibu nu teu ngawaler salam moga-moga carogena sing engal kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na'budu haqqa hamdi wa nashkuru lahu haqqa syukri hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagoma annarul arda syarqan wa gorban binuril ma'rifah amma ba'du ngarah tere kumargi tatadi ngantos abdi hapunten ti Jampang Kulon teu karorompok heula langsung ka dieu perjalanan 10 jam biasa supir tuluh hapunten kasadayana anu dipihormat panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Nasional HUT Kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-81 Sinareng plus Maulid Nabi Besar Muhammad utami warga RT 4 RW 1 Puteran Kaler nu dipihormat Ais Pangampi Pupuh Lembur Bapak Kepala Desa Puteran Kalirengrengan teka kantun para alim ulama utami pengersa Kang Haji
nu parantos maksa ngulum simkuring dina waktos nu samporet tapi alhamdulillah sehat sanaos tadi mah tos teu damang abdi teh di jalan teh tetempoan ge geus teu pararuguh nempon nini tadi malangbong asa nempo kolot anu dipihormat ketua DKM Masjid Jami Al Abror teka kantun pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh utami dunungan urang Bapak Ketua RT sareng Bapak Ketua RW Bapak Kepala Dusun generasi muda anu ngiring partisipasi kum we ahli pangaosan ibu-ibu bapak-bapak sepuh anom daramang cetitin bi Imas cejuju cehasana birodiah ceeti celela bimarni cedede maanah ceipah aya syukur atuh cekokom aya bi uun cejuju alhamdulillah geus sampai ge beak datang ka dieu mustamina rempeg nganduka bade sabar alami ieu ngaosna margi tos tabuh dua abdi teh daripada Haji Agus Punung maksakeun we abdi teh tadi na marek make baju beureum kalakah biru siga bulao da baju tinggal ieu-ieuna bade ngadeg we mamah abdi wios cik hapunten ka sepuh oh kirang tarik mohon mangga atuh cek ta ieu mohon ngan ehona alitan amang sina buleud suantena sapertos nu ceramahna teraskeun urang teh merdeka teh kada 80 hiji ari dijajahna 350 tahun lila keneh dijajahna daripada merdekaana dan nu di dieu ge nu yuswa 8 hiji teh langki leres henteu aya buktina urang pernah dijajah ku Belanda waler ku ece aya mana buktina di kamar mandi ece sok ngosok waos tara nu diperecetkeun naon ngaranna da pasta gigi teu lain odol da odol mah merek pangheulana zaman Belanda Tivor et Liden Burden Hep London hak zaman Belanda tahun 1816 pangheulana aya pasta gigi nu eksodus ka Indonesia ngaranna odol nepi ka ayeuna kana Pepsodent nyebutna odol kana Ciptaden nyebutna odol kana Ritaden nyebutna kasalaki nyebutna astagfirullah teu kudu hese lamun aya nu nanya kiai mana buktina pernah dijajah ku Belanda ece sok ngosok kaos ngaran odol teh lain babasaan urang Sunda tapi merek zaman Belanda geus mimiti naik tenang sok ece aya tuangeun teh aya sok tuang we nu aya masuk da anu pentingna pengajian zaman ayeuna mah datang ka pangajian nah jadi dahar kieu ari ngaji geus sore teh panggeus teraskeun ece osok ngaleueut cai kalapangora osok namina naon eta baheula POC nyebat hoyong kalapangora mawa seradu teh mawa pistol mawa senjata give me the gun duar murag kalapangora kadengeun ku urang Sunda jadi dawegan ceuk aing ge lah teu kudu hese lah nu kieu we ngabahas mah teu kudu jero-jero teuing bo presiden manapun tidak ada yang bisa merubah satu kata dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar mulai dari Insinyur Soekarno sampai dengan Haji Prabowo Subianto tidak bisa merubah kata-kata itu atas berkat rahmat Allah yang maha teu pernah aya nu ngaganti atas berkat rahmat Tuhan yang maha esa teu eta mah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa we dugi ka ayeuna ciri urang teh merdeka na meunang Allah tos merdeka ngajemput rahmat Gusti teraskeun bo cik nah make kitu urang gaduh ibu kota namina naon pasti ngajawab Jakarta
teu sangka geuning Jakarta teh tina Quran. Baheula Sunan Gunung Jati gaduh minantu namina Raden Patah ditugaskeun ka Batavia nu diganti jadi Sunda Kelapa waktu harita. Lamun Sunda Kelapa nu ayeuna jadi Jakarta eta bebasna tina penjajahan Portugis, maka Raden Patah berjanji ini akan dinamakan dengan nama Al-Quran, ngambil daripada surah Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Jakarta lama menjadi fatham mubina. Apa fatham mubina? Kemenangan yang nyata. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Jayakarta, disingkat jadi Jakarta. Ari ece marukankeun lain tina Quran eta, aing kalau gigit tekan deket Haji Agus era Bo pada eta bahasa Al-Quran karena sang sakertakeun fatham mubina, kemenangan yang nyata jadi Jayakarta, hayang singkat jadi Jakarta, cek urang Betawi Jekarte. Lu dari mana? Lu dari mana? Gua dari Tasikmalaya. Halo. Ari urang dia sok kamari ngalagu kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan, hari merdeka, hari lahirnya merdeka. Selama hayat kita tetap setia Indonesia, kita tetap morosot belan terang eta dina naon di eta lagu inspirasi na pangarsa. Penciptanya Hak Mutahar. Hak Mutahar itu adalah Husein Mutahar, turunanana aya di Tasik muntos ngantunkeun di Jalan Leuwih peditun serung saung rangon ki ari ngomong can beak lelemutan teh sok salah wae komo can dahar. Wias pangarsa aing jadi nepak perantikan di peditun saung rangon aya Pak Abdullah Mutahar. Dulu beliau di sini akhir tugasnya pensiunnya di Tasik. Itu adalah cucu daripada pencipta lagu kemerdekaan, lagu Padamu Negeri. Eta teh Hak Mutahar tina naon ajengan eta diambilna lagu eta tina Qomat. Hak Mutahar nuju salat asar, bade salat asar di Masjid Kauman Semarang nguping Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah. Nah dua kali matak dina lagu eta kita tetap setia tetap eta teh tina Qomat becin. Halo. Tuh geuning kapanggih ku Ustad Penek mah kieu we. Lagu kemerdekaan ge tina Qomat, mendengar dua kali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kita tetap setia tetap tah itu. Aya nu moto aing keur calangap. Bu. Numawi alhamdulillah urang memerdekakan lagi tinggal itu lagu kemerdekaan lagi tina Quran dijieun Januari merdekana Agustus. Bapak Insinyur Soekarno, Pak Husein tolong ya bikinkan lagu kemerdekaan, insya Allah kita akan merdeka sebentar lagi. Pencipta lagu itu tidak ada di pemakaman Taman Pahlawan, tapi beliau dimakamkan di TPU Jeruk Purut Jakarta. Saya lebih baik tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena saya tidak merasa punya jasa di negeri ini. Eta teh nu loba jasana. Komo si Penek budak kamari. Da urang kita di nama eureun di itu da aya dua panggung be ditu aya keur dangdut aing geuwat teh naik deui. Teraskeun narompokeun ibu-ibu cenah eta ajengan irung jeung pipi meuni parebut kitu. Bo, urang gaduh wakil presiden pertama saha namina? Muhammad. Wakilna teh Muhammad
namina Muhammad Ator bin Muhammad Jamil bin Syekh Abdurrahman mursyid Thariqah Naksabandia Payakumbuh di Sumatera. Beliau wakil presiden adalah cucunya seorang mursyid Thariqah, seorang kiai. Jadi nu jadi wakil presiden Dr. Andes Muhammad Hatta teh incuna Syekh Abdurrahman. Ieu teh menang ulama. Oge. Urang gaduh jenderal guru ngaji nupang berpengaruh nah sok ditandu saha namina Jenderal Sudirman. Hiji-hijina jenderal nu guru ngaji teh Jenderal Sudirman. Makanya di Jogja ada Masjid Raya Sudirman, itulah bekas perjuangan Jenderal Sudirman. Enjing-enjing ngajar ibu-ibu son tenang ngajar murang kali eta pada melan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman mah jenderal anu sok ngawuruk ngaji tara leupas wudu. Beda jeung urang dut kewe mangih wudu teh geus adan. Jenderal Sudirman mah hitut gawat eta batal gawat wudu deui matak jelema nu tara leupas wudu mah osok diangkat darajat ku Allah. Bu Jenderal Sudirman mah terus we dawam wudu beda jeung urang lah ke deui we wudu pan hitu teh kabagi tilu teh pan sarupa tulmuin teh pangarsa aya hitut puset puswah durotun ari puset manu merdu teh siga amulan eta aya hitut puswah teh gadenge sorana mah mabekna luar biasa pan sok diameun keur leutik mah babaturan teh aya hitut durotun nu matak euneur kaca duar tah harudang nu rek sarege. Jenderal Sudirman mah teteh Jenderal Sudirman punten tara leupas wudu nu kadua tara ngantunkeun tepan berjamaah sanaos nuju perang atanapi teu patos tepat waktos. Nah Jenderal Sudirman tetap melaksanakan salat sidatul hauf. Bu tilu Jenderal Sudirman mah sok naon sok dawam kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Jadi Jenderal Sudirman mah tukang ngamalkeun kalimah thayyibah merdekana atas berkat rahmat Allah, atas pengorbanan peran para ulama dan umat Islam, maka merdekana diisi ku rahmat Allah, ngejemput rahmat Gusti pan pangaosan di dieu mah enggak bade hiburan mangan wajar tapi ge resep ari hiburan ngan era nempona menyanggeus jadi ajengan aing gutak gitek aya dang ari baheula mah keur jadi santri mah nya gutak gitek joget ari keur ceramah mah eta mah variasi we supaya ece teh sare teraskeun Gusti merdekana kenging Allah maka ngisi merdekana sing langkung ceket kanu kagunganana supaya ieu merdeka diawetkeun ku Gusti. Caur Pak Kepala Desa mun teu merdeka mah moal bisa ngaji leres paji pakuwu naon sababna eueuh nu sabebas ngaji di Indonesia. Abdi di Arab Saudi ningali teh aya pangaosan nu di lapang eueuh izina gen di Malaysia hese di Singapura izinnya berlapis di Indonesia mengaji abi di Garut deket Kanang Doma bebas we nutup jalan bebas. Ajengan hayo we patarik-tarik jeung doma aing assalamualaikum itu biasa satu eta ngeunah di Indonesia mah ibadah teh aya nu ngaganggu. Jadi merdeka teh saur Abu Bakar Ar-Razi teh bagian tina hasanah fi dunya. Pak kubu hasanah fi dunya teh diantawisna al-hurriyah merdeka. Pan di Palestina mah unggah taraweh teh marawa batu ibu-ibu teh di sisi engke bisi itu nyerang ieu batu geus siap di urang mah lain mawa cilok ge istirahat karieu we parawan mah cimol ngaropi heula jeung cai halo malah urang mah taraweh ge ekspres ge lain balasku aya musuh hayang gancang we da payu teh nu imamna gancang mah diteun abdi mah nah ari nu landai mah masih masjid gede ge da arembungeun. Oh, eta salat meni bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tasik Bandung, yuk. Salat du kitu mah tong make kopiah, tong make mukena mun istri, make helm bilih tabrakan.
Cek si abah teh aduh ujang abah maripuh tarawehan di dieu meuni asa potong cangkeng. Cek pamuda abah mau bari tina ruku kana sujud teh kari nyuntrungkeun. Ibu merdeka anak kenging Allah maka tos merdeka atuh caketan nu gaduhna supaya merdeka teh awet merdeka keur jelema leutik mah pan hahargaan murah pendidikan gratis kesehatan ka rumah sakit kari daek gering gerasok tah pagawean babari sanes kitu ibadah eueuh nu ngaganggu ngan geus aya ibadah mah urang mah eueuh nu ngaganggu geus aya merdeka nama mudah-mudahan ieu Indonesia ku Allah ditangtayungan bari dipaparin kamakmuran ya robbal ari pemerintahan desa mah pemerintahan paling bawah komo Pak RT Pak RW eta mah kumaha nu di luhur we jadi merdeka keur jelema leutik mah harga murah pagawean babari pendidikan gratis kesehatan kari daek gering bo mudah-mudahan ngawujud amin dari merdeka nama dina ngaji dina salat kita anu ngaganggu masing ayeuna urang ngange toa ka luhur swanten teh aya nu nyaram tapi di sebagian negara itu tidak boleh urang mah merdeka alhamdulillah malah ngahudangkeun jam 3 ge masih keneh jalan sok sanaos ku aki-aki lain kolot hawek lain sarakah eueuh nu ngora kolot teh dipeleter nepi ka saeueuhna pahili jeung sora sapi ge urang teh tibra we komo ku adana alus bahlah tong ganti kuno alus dah ku abah ge sarare anger halo kamari bulan puasa hudang 3:30 kaberangan ayeuna mah peuting keneh kamari bulan puasa memeh masak tahajud ayeuna mah tarahajud kamari mah bulan puasa 3:30 teh pagi masyaallah kaberangan ibu-ibu hayang segala kaburu hayang kaburu ngisikan da beak sangu hayang kaburu kiih hayang kaburu tahajud eta ngisikan jeung kiih bareng werwok kitu dalam untuk serike ibu-ibu mah bersatu beak bo tepang tahun nu kadalapan hiji kemerdekaan saur Sayyidina Ali eusina 3 hiji kun indallahi khairon nas kudu kabuktian di hadapan Allah sing jadi jalmi anu sae geus merdeka kieu dibere aman kari sing alus diri we kitu ibadah apikan nu wajib geura sampurnakeun nu sunat geura tamahan supaya genah di alam merdeka sapertos kieu alhamdulillah dah yang soleh teh hese sieu ge teh soleh teuing mun diganti ngaran mah bo insya Masjid Al Abror nu sakitu hebatna bangunlah jiwanya bangunlah badan tuh ngabangun jiwa mah di Al Abror Al Abror teh paranti ngabangun jiwa bo salat subuh jeung salat maghrib beda salat maghrib 3 jajar di ditu mah salat isya sajajar setengah subuh mah kurang ngajar bo hayang subuh hudang teh hese boro-boro ece abi ge ari keur capek mah ieu we hate teh perang simut sajadah simut hees we simut sajadah gelo dipake simut bu sing sae di hadapan Gusti ya hayang ditilai ku jelema mah capek ya Allah capek ceuk sieu resep sieu mah teu resepkeun ning nilai ayeuna mah di hadapan Allah we sugan ke Allah memperbaiki urang hubungan jeung manusia insya aya vokalis sanes vokalis gitaris Peter Pan namina Kang Lukman cenah baheula mah budak teh dititah ngaji teh sok hararese babana jadi getol kana ibadah budak teh teu kosi dititah aya nyetrum geuning kolot ka anak mah
budak teh jadi daek we ngaji teh da bapana jeung indungna memperbaiki diri gitu. Abi we na panggung siga nu nya lah buat ting alus keneh ibu jeung bapak. Ieu mah nasib we dionang teh katipu ngal peuting geura. Tos ieu dikawitan ti malam Jumaah tanggal 1 teu balik 4 poe. Ayeuna 2 peuting. Pamajikan teh gaaleun. Halo. Cek aing teh kudu sabar boga lalaki panggilan kieu. Ari balik teh nu barasina dibikeun di jalan sawe nu butuheun. Da berkat teh beda-beda aya nu keringan. Aya nu baseuh nya ari ka Haji Agus memilih aya mah wios nu baseuh ge bade uih heula. Henteu teu heureuy Bo. Nah jadi kieu ngobrol teh kana nu kitu wae cicing. Sing ikhlas mana teris? Tah nu ikhlas mah jeung anu di lalembur, beda jeung nu na panggung. Nu sok dionang hatena teh babari ngagibeg. Teu kaop jalan butut gibeg. Nya abdi kantos di pasihan kardus agung. Ai dibuka teh kalapa 60. Cek aing teh ikhlas teh nepi nu meunang kalapa loba pipireun imah ge cek aing. Coba kiai di lemur, ustad di lemur, dibayar teu dibayar ngawuruk we. Tak abi mah muntang teh ka ajengan di lemur, ngonang kiai tinu jauh ari ajengan nu di lemur hayew we disiniran, digogoreng, aya kekurangan seutik mah da jelema tuh. Ieu mah ngonang ti luar kalah dipepejet ajengan lemur. Da abi ge lain budak mu balik konang pun biang guru ngaji, pun bapak ajengan lemur, matak apal perjuangan teh. Di ditu mah pan baju urut tu maot dibikeun ka ajengan. Sarung urut tu maot dibikeun ka ajengan, jas urut tu maot dibikeun ka ajengan, jubah urut tu maot dibikeun ka ajengan. Jadi di imah ajengan teh loba jurig. Nu mawi di Sukaratu mah loba ustad jujur. Aing tuh kang kitu ka ustad ka ajengan ge nyebut jurig di dieu. Halo. Sing sae di hadapan Gusti naon eta nu garis bawahi nu wajib sampurnakeun nu sunat geura tambahan kur sakitu kituna da urang mah teu betah di Pager Ageng di dunia mah bisa pindah tuh ka Ciawi, teu betah di Ciawi bisa ke Cisayong, teu betah di Cisayong ka Sukaratu, teu betah di Sukaratu ka Padakemang, tapi teu betah di Alam Barjah rek ka mana nya ge heureuy aing mah aya eusian nya ulah heureuy bungku da jeung ngajina kan ibu mah seuri teu nempo beungeut abi cek si teteh cek si neng cenah beungeut ustad siga si ohang akeun bae da geus ti ditu sing sae di hadapan Gusti da merdeka lagi kenging Gusti mualila nomor 2 bekal merdeka teh tepang tahun saur Sayyidina Ali pakuwu nyaeta wakun inda nafsi saronas di hadapan diri sendiri kudu kabuktian di hadapan dirinya lira teh urang teh jalmi nu awon lah gitu di hadapan Allah sing saya cek diri sorangan mah goreng mending keneh ngaku salah daripada ngaku soleh, mending keneh ngaku salah daripada ngaku bener. Jelema semakin rumasa diri salah maka teu cukup ku amal nu aya. Soleh ngaku soleh sama dengan salah bareng. Soleh ngaku soleh sama dengan salah. Salah ngaku soleh sama dengan salah. Salah ngaku salah sama dengan soleh tapi alamat soleh ngaku salah sama dengan soleh jelema soleh ngaku salah eta teh jelema soleh abi mah teu tiasa nanaon abi mah teh can tiasa ibadah padahal tahajud mah teu katinggalkeun eta teh alamat jadi jelema soleh. Ieu mah karek sedekah 5.000 ge ece mah pangheulana Aibek teh suka alam kubur bray sakedeung alam kubur teh parem deui cek nah parem deui da 5.000 cek malaikat teraskeun nah aing jadi ateul sirah deh lah abi mah sumpah ngaji paling alami mah ka dieu abi mah tadi we ibak teh enjing di tempat istirahat can mandi deui disalin ge dina mobil pangersa
paksakeun bae cing da langsung turun bisi tuluy naik ari pek pangarsa aya keneh mahlul kiam abi mah da sieun baraeud urang dieu Kiai Nurisma jalir janji tapi si kitu keun we rada gering saeutik masuk dipaksakeun daripada komo guru urang nu sok ngawuruk di dieu ngawuruk budak urang eta teh keur rieut boteng keur susah terus we Pak Jabar Bapak Jabar Pak Sin Jersey ya Jabar ya Bapak sia budak teh kitu sok guru-guru urang mah eta teh buat tingker teu boga beas terus we kitu ba ta 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 bita ti cetita kitu ngajari ikro ka budak urang halo maning keneh ngaku salah daripada ngaku nah bisi cukup ku amal anu aya segitu lamun ngarasa cukup mah kapan moal beramal saya deui maning keneh abi mah lepat buat ditampi buah henteungan ieu mah dharma ikhtiar we abi mah ngalaksanakeun parentah Allah da lamun nempo nangka batur teu ngagugu nafsu nempo buah nu batur teu ngagugu nafsu asak ngamangan nu batur teu dicokot balikeun gara sok nu batur namangan asak dicokot terus ka Masjid Al Abror ditimah mawa senal butut aya senal alus nama senatengan nu balikeun nu batur namangan dicokot lamun geus aya alus aya ngeunah eta rasa mah deukeut jeung nafsu tapi lamun aya tetekon nu batur cek ilmu ge cek pemahaman teu meunang tapi mun dibalikeun mah geus beda alus namangan nu batur namangan cokot pasti aja aya nu ngobrol capetang ngan penek teraskeun ada mualila ngajina ge karunya jeung popoean bisi hujan pokona mah teteh mama bekal merdeka teh jelema nu merdeka mah selalu ngelehan hartina mun ngarasa salah kunaon dina medsos parasea eta teh parbut bener coba mun parbut salah abdi nu lepat mah entak abdi mah kitu kepun bojo bapak nu lepat mah aya repeh kamu aku yang salah diem ya aku yang salah padahal manehanana aing mah tara saruana ari awewe mah hayang didengekeun atuh hayang didengekeun sebenarnya mah hayang dihargaan tah hayang kieu urang Allah da eta tuh seuri da rumasa jadi awewe mah Pak eta teh hayang disimak da capek Pak tulang otakna leuwih ageung matak istri mah makhluk kuat tilu pagawean bisa disakalikeun leungeun nu hiji ngais budak leungeun nu hiji ngagoreng tempe suku muter ngepel bareng eta teh awewe mah matak mun ngambok ka salaki teh ngaberebet teh moal aya abi na panggung singa podium deket pun bojo mah abi mah meong da eleh cicing aing di MC-an ngomong gitu malah cakeng ari nu kamari aci saya kene nu basa ti dieu cenah duit sakitu-kitu wae kapan apal ieu mah eno penghargaan teh pan sararese pan urang teh ngatur-ngatur teh hargaan duit ayeuna mah tanagaan kamari ge pan nyokot rokok 4 bungkus karek bayar 2 bungkus geus 8 kali karek bayar 2 kali ya duit zaman ayeuna mah hararese geus boga mama kamari pan kenaikan kelas teh 50.000 teh budak mah nu leutik mah geus teh cukup jaba mah nampan deui basa kamari teh kapan urang teh kudu ngamajegan taneuh pan nyaho meureun jadi pamajikan teh hararese skincare batur duit sakitu-kitu wae kudu diatur antep we Pak antep ke neke gerepeh sorangan abdi mah jarang pas saya teh kitu abdi nu lepat geus we aing kada ieu ka kobong tawa ka masjid mun teu ka dapur barang dahar lamun ka masjid sare abdi mun keur ngamek manehanana tinggalkeun aing ka masjid hees pan dina hikam pangresa aya kobdu aya bastu mun tiba-tiba jadi hate teh jadi rupek nah itu jadi kieu sarekeun teteh terus eta tiba-tiba bunga ujug-ujug bunga entong eta entong geuat gerak sarekeun sabab ulah nyeun keputusan keur bunga bisi salah babaturan abdi tukang hareureuy ajengan contoh nu sok sholawat wa barik ta babaturan eta heureuyna beuki aang
Beuh, teteleponan sok hareureuy teh ustad teh hiji waktu aya nu ngaheureyan hiji ustad teh lebaran haji saya cenah dari Kapolresta Tasikmalaya akan memberikan sapi lemosin untuk pesantren Bapak besok dikirim kebenaran poe Jumaah diumumkeun urang teh kurban teh ngangge sapi lintu hari pek teh paladna sorangan pangarsa lain Kapolres ustad deui panera ku masyarakat bunga langsung jadi kudu cicing heula mun aya ka bunga teh bisi teu asli ulah nyieun keputusan keur ngamek salah teh ulah keur bunga ulah keur ngamek ulah keur sedih matak awewe mah sok mancing-mancing ceraikan aing ceraikan aing Pak ulah kepancing Pak manehna eta keur ngamek repeh Bapak itu masih nyebut 1000 kali ceraikan ngemoal jatuh talak tapi mun Bapak hayu ku aing diberesan geus jatuh hiji da kemudian ceraikan aing eta teh keur ngamek Pak ulah nyieun keputusan keur ngamek keur sedih balik ke ieu mah kolot abi eta teh keur ngamek beberengkesna teh datang mah ka imah kolot duit geus beak mah era rek menta da geus anakan mah ulah nyieun keputusan keur ngamek ulah nyieun keputusan keur sedih ulah nyieun keputusan keur bunga kudu keur naon nyieun keputusan keur tenang anu rek talak ge tos tenang mumun tok emutan bulak-balik heula bener teu ieu keputusan ieu mah keur bunga hore gebros we kapan dina panggung Agustusan abi keur leutik aya nu ti gorobas balas atok mata ulah nyieun keputusan keur bunga nu merdeka mah tenang tuh ilmu teteh tak eueuh mun aya ka bunga nu nelpon ini dapat hadiah ini cicing heula eta teh bisi salah entak abi mah tarawak ka bunga ngaji teh engke we geus jelas geus balik aing ngabungan da hiji-hijina jeung utara narif mah kami mah tara tenang jeung sia masalah ya waktu bari ateul sirage Ibu jadi gitulah di hadapan dirinya lira mah anggap we salah meningelehan jadi nu merdeka mah nu bebas dia punya apa ketenangan diri sendiri keun batur rek ngomong ku kumaha ge keun asal ulah goreng ka batur bae batur goreng ka urang halo nu bahaya mah urang goreng ka batur ka urang mah justru teh ngurangan dosa tobat mah pan hese nepi ka ceurik atuh batur keuleun pan lumayan dicokotan dosa urang ganjaran manehna ngaji Quran ka urangkeun duha ka urangkeun rek teu bungah kumaha bere hadiah nu kareuleun teh komo RT masuk loba nu keuleun jeung RW tak kitu jadi ganjaran RT mah lain karena nu sejena sabar jeung RW mah sabar pakuwe teh ku pakuwu besok dikieu keun sing sabar hege RT na teh lalaki bere rokok teh di ditu mah ku kepala dusun nagih ka kuwu di ditu mah geus boga dana desa teh keur hararese ayeuna mah matak sabar jadi kuwu ayeuna Bapak mudah-mudahan Bapak singkiat margi dana desana ramping Koperasi Merah Putih teh acan buka wae dugi ka ayeuna nya Pak MBG nya kitu dipangkas sapalih tadi nama abi teh bade jadi investor di MBG babaturan jang cenah teu muka-muka titikna cek aing teh tadi nama aing teh rek MBG Mas Bahlil ganteng buah apa yang manis buah lil bo sing sabar jadi kepemimpin ayeuna Bapak jadi kepala desa memang teu sapertos kapungkur dana desa saya ayeuna mah Bapak we nu ngari-ngarikeun anu naon napal-napalkeun matak nu hayang jadi kuwu dina tahun berikutna asana eta pejuang nu tulus ayeuna nu kerja di kuwu oge naon sababna dana desana teu kawas kapungkur kana Koperasi Merah Putih nu teu acan buka teh hampura lain menangkeun ku memang gitunya Pak rek ngabangun teh rada hese ngari-ngarikeun jeung ate deui ieu tah halo teraskeun hiji deui yes ngeusan
Nomor 3 wakun indan nasi rojulam minan nas. Bekal tepang tahun kemerdekaan teh kudu kabuktian di hadapan manusia urang teh sawajarna jadi manusia sing sami we jeung manusia nu sanes. Sanaos nasib manusia beda-beda tapi menyetarakan diri nu beunghar supaya naon ngadeukeutan anu naros kanu teu gaduh teh supaya nu gaduh teu isineun atuh nu gaduh hormat kanu beunghar da jelema mah patut silih hargaan. Moal disebut beunghar pamita aya nu miskin, moal disebut miskin mun teu aya nu beunghar. Duanana ge silih pikabutuh. Nah, bake kudu akur jeung jelema, lahirna ngarepotkeun batur, maotna ge ngaririweuh batur. Can pernah aya nu maot mani sorangan. Mungkus sorangan. Ngali kubur sorangan, kamaka acelokan sorangan. Bo, mudah-mudahan urang aja jalmi anu tiasa beres jeung manusia deui. Tobat ka Allah mah babari di hampurana. Nu merdeka mah teu boga musuh insya. Bo, jeung manusia teh sami naon sababna sanaos urang nasi beda-beda naon sababna urang mah butuh kana bantuan nu sejen nepi ka maot ge teu bisa sorangan diuruskeun teh kudu ku batur. Di ditu ge aya nu balas dendam da nyeri hate disentakan wae keur hirup nu eta teh nu dikuburkeun teh. Pan ari nu ngali kubur mah jelema teu baroga wungkul. Nu ngali kubur mah eta mah eueuh nu pangkatan. SD teu tamat, SMP paling ge. Cugan aya nu ngagali kubur profesor doktor eueuh abi ge tara nu S2 tara. Sugan nya batak butuh ka jelema leutik teh. Namun dicarekan wae keur hirupna eta mah pas ngadedet-dedetan kuburaning cenah. Oh cenah ayeuna mah gelut jeung aing wani mah ya. Ka aing teh sok popolotot wae keur hirup teh. Kieu keur ngadedet-dedetan nih. Sok bisi teu betah di alam kubur ngawea cenah ka aing. Meureun balas ku ngaluapkeun ka nyeri keur hirupna dipolototan wae teh teh. Matak ari jeung jelema mah kudu beres. Da jeung Allah mah pasti ditarima, mengan mun jeung jelema teu beres ku Allah ditangguhkeun. Kudu kitu dan nomor merdeka mah teu boga musuh. Halo? Enggak, saya tilu ngaji mah kudu lila. Reka Garut. Halo, dah ayeuna teh abi teh unggal peuting eueuh lirena 2,5 hari beurang mah ya kosongna pun bojo mah atoh anu poe salah kiring sakieu. Da apaleun salakina bakal loba dulur panabi jeung ece teh. Jadi ayeuna urang dia ulah nganggap hina karena perkara nu teu pira. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Prinsip hirup. Kudu kawas ti kotok. Jak tuluykeun we tuturkeun kumaha nu nyakel mik. Prinsip hirup. Kudu kawas ti kotok. Sanajan dihanap. Eueuh nu wani nincak. Sanajan pejabat. Sok kana ti kotok mah karieun kabeh ge da sing aing. Jadi jelas ece. Jadi pan sagala lagi kudu jadi ibroh. Sok kana ti kotok mah. Masing DPR RI ge mangih ti kotok mah. Kitu kudu jelas. Sanajan urang jelema teu boga harga. Teu wantun jelema nincak urang sabab urang jelas urang teu boga jeung mawas diri takos ti kotok jelas we bauna kitu mun jaba sok munclut kan cicing. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip hirup ulah kawas ti ucing can-can ge ngasaan geus nyebut haseum. Tah eta teh jelema anu putus asa. Ieu memikir teh nu jauh teuing. Nya cenah engke lamun budak abi cenah nikah eta cenah sabaraha nya dekorasina budakna ge cenah anu ngalamar-lamar acan eta teh jelema riweuh jauh teuing. Budakna ge cenah anu ngilikan geus ngomongkeun dekorasi jeung hiasan eta teh ngariripuh karep kos ti ucing. Ari ti ucing teh pancan ngarasaan kabeh nyebut nama hasem duka kumara kana mah
Ibu pasti nu inget pengajian ayeuna ti kotok jeung ti ucing. Ti kotok mah sanajan dihanap eueuh nu wani nu nincak, sanajan urang jelema biasa rakyat biasa eueuh jelema nu ngalunjak ka urang. Di imah teh silih jajah, salaki ngajajah pamajikan, pamajikan ngajajah salaki, entong boga kewajiban sorangan, boga hak sorangan. Sanajan salaki na lulusan SD, pamajikanana sarjana, anggerai kudu ngabdi ke salaki mah. Salaki leutik kaos abdi, ece teh ulah putus asa ngomong we, wahai Arjuna kecilku kitu. Pamajikan ayeuna mah geus robah bentukna keun bae da paku bapak. Gede misalkeun, wahai leupeut Sumedangku. Tarimakeun. Ulah sok silih jajah di imah teh. Da biasana mah pamajikan teh kan aya nu kieu, kudu notifikasi teras. Nuju di bumi Pak RT, cetrek. Nuju gotong royong, cetrek. Hiji memang eta teh lain pi pamajikaneun sabanana nu kitu teh calon detektif. Nu kadua salakina aya tapak biasana. Tuh ngaharuleung. Jadi mun aya tapak teh pamajikanna sok sieunneun mata ulah main-main jeung makhluk halus tanu payuneun abi. Tah eta teh panu ditaruh kangen bapa teh makhluk halus sungkul. Sanes jurig halus perasaanana ulah macem-macem jeung awewe. Awewe mah halus. Salakina cilaka ge dipanyabaan nyawa. Sare teu daek tibra, masak teu daek tenang. Ditelepon teh nyaan salakina cilaka. Ka ieu ka senggol motor apaleun we. Termasuk salakina neuneun duit handeupeun pot kemang nyahoan nu kalarieu mah ya irungna teh seukeut apaleun. Halo, jadi ulah macem-macem jeung nu kieu mah. Masing teu nyirikeun ge apaleun mun asa beda. Aing teu nanaon asa beda. Meureun manehna apaleun abina kopeh hideung neuneun duit 500 asa beda. Duit 500 na kopeh hideung nih dan kos bapak diteuneun apaleun dan nya tuh awe mah tulang otakna pan leuwih gede pan keur nyeuseuh ge 100.000 manggih da tara bebeja ka salakina ta eta teh kasus pencucian uang da manggih duitna pan keur nyeuseuh eceuna jadi kasus pencucian uang eta teh kudu kaos bojo abdi kieu ieu nu ayah mohon be tos milik ibu mending kitu daripada nyumputkeun sarua jeung 70 kali maling eta dorakana mending kieu milik kitu atuh well aduh aing resepnya geuning nya di imah teh silih jajah insya perlakukan suamimu seperti raja perlakukan istrimu seperti ratu walaupun dalam rumah yang kecil anggaplah istana. Nya tuh da Pak ayeuna Pak ieu teh bojo teh kieu da baheula mah ieu teh gareulis. Ayeuna ge aya sesana. Nah make bisa robapan ku bapa diruksak. Ibu tingali caroge urang baheula mah ganang kasepna jadi robapan ngabelaan ibu jeung palaputra. Sadar salaki urang teh baheula mah kasep ayeuna mah kieu. Nya abdi geus loba mihunan ieu teh. Huis atuh samaruk aing meureun umur 23 tahun sih neng urang geus 40 leuwih. Nah geuning ieu leutik ieu. Pan beungeut aing mah baby peus. Sangka beung mah disangka ustadna paud keneh astaga. Kau mau make baju ieu siga budak. Padahal geus 40 geus eta nu sok shalawatan eta angwa barik ta umur sakitu we beda saeutik kolot uing lah. Nah cenah leutik wae ngareunah baheula mah yang jadi tentara paku abi teh. Ngan teu nalipak diri. Wah awak penek daftar atuh. Ai ka pasantren makan pun guru teh gaduh kanang hayam. Eta pan abi sok piwarang nyanak enog, pan awak leutik asup aing. Jadi ku guru teh dianggap anak gara-gara awak leutik. Oh, jadi ulah nyalakeun kana takdir Allah, urang we nu salah narimana. Allah teh mun teu adilnya ari manuk piit jeung manuk japati bisa hiber ari muning. Eueuh jang-jangan mun muning aya jang-jangan jeung mah bisa numpak muning kata sih. Pas nempo meureun aya imah nu panggung nu anu loteng nu ieu meureun nempo entrep eta teh manuk teh. Tati di jamang mangihan waasnya mun muning aya jang-jangan. Kumaha mun entrep na imah panggung pejet atuh. Hiji mah teu patina naon anakna kumaha mun genep.
tah Allah mah adil aja nanaon ge ulah nganggap ka Allah teu adil kudu alus sangka ka Allah mah abi mah hirup teh meuni kieu da abi ge sok sakapeung mah baheula mah sok aya nyalahkeun takdir da aing teh teu hayang jadi ajengan teh cek apa teh oh cenah da maneh mah teu beunang dicaram ku kolot teh kalah gawe cenah kolot teh di dieu aya hagarapaneun adi jauh keneh ditelepon abi nuju damel teh Jakarta jang uih tuluikeun di dieu datang teh nah aing cek aing teh kumaha ieu teu jangkung tapi pun Bapak dicanak ke Mekah didinya pun Bapak ngabeunangkeun abdi mun maneh teu nurut ka Bapak moal mawa Bapak jeung mamah ka Mekah moal nyanak dulur-dulur sadayana ka Mekah panari abdi mah sataun teh keluarga mah hiji ti bojo keluarga ti abdi ti Bapak pasti dicanak hiji tawa dua mah da irup teh nganggur kieu da aing teu boga nanaon gelar boga ngan teu jadi nanaon pernah jadi dosen sakedeung da ari geus panon berem isuk-isuk teh tos ngalah berkat peutingna banyak ngajar aing di kacamata wae di sekolah anak-anak siga nu mabok padahal mah tos begadang muludan rajaban kawinan nah ngeunah jadi mubalik pokuwu teu aya LPJ teu kantos pangersa mana ijazahna bade pangaosan di dieu sugana dengan Agus Haji Agus naroskeun ijazah abdi henteu surat lamaran sareng SKCK eueuh balikna sugan kudu nanda tangan henteu atawa diangsulan henteu tilas tisu henteu eueuh nu dianyuk ngeunahna jadi mubalik mah tuh da nya batur mah melak cau sataun abdi mah sajam satengah di Cikatong Mas abdi pidato cau na kardus teh batur nyeun kurupuk teh 2 minggu di Cikoneng di ditutu di Ciamis di Sinangkasih abi mas sajam pidato di bos kurupuk dibuka teh kurupuk tinggal ngadahar teu kos ngagoreng cek pun bojo caroge mas sakti baheula asa ku kolot teh nya dipaksa abdi kedah balik cemung jadi ajengan teh keur mah awak teu ngagedean sakapeung pahili jeung supir almarhum anu maot rajab nuju perjalanan ka Singajaya maot ge di perjalanan ngaos supir mah gagah sok pahili teh cara salaman ku aing sok dijubahan pangarsa dah mang ari pas urang make kopiah lepet di jaket nu eta we nu sok dipopake ayeuna cenah jang santri pangnyanekeun senal pangarsa mangga cek aing nah anu pidato teh nu eta sakapeung moga awak leutik kieu teh nya aya untungna aya rugina kitu nya ka ada di Cianjur geuning ustadna cenah eta mah cenah nya sapotong bae we da disyukuri we leutik ieu elastis malah cek si neng mah cari siga Barbie ustad teh kitu halo kan atuh aja bunga merdeka teh bunga bari penuh syukur mangga bade hiburan tapi nu wajar mun berlebihan bisi kieu ceuk pahlawan nu keur di dalam kubur teh urang mah belaan ngaluarkeun getih aya nu dipencit urang mah ari sia mending ngipiah-ngipiah teuy tabisi bergembira di atas penderitaan orang lain nu teu wajar itu mah lain ungku cimata getih anu ngabolobor demi urang ayeuna tiasa aman ngaji eueuh nu ngaganggu merdeka di Indonesia teh sabab penderitaan mereka yang luar biasa ieu we contoh nu babarina mah mun ece nuang eta dewegan nu melak nama kadang geus maot mun urang ayeuna merdeka aya nu merjuangkeunana mung tos teu aya lamun di imah ece aya naon lomari tina kai jati meunang ti kebon eta teh ti kebon karuhun da anu melak nama tos teu aya ayeuna urang merdeka anu melak kamerdekaan ieu tos ngantunkeun ngahargaan we kanu ngusahakeunana urang mah kari tenang-tenang saja mangga pada bergembira hiburan tapi nu wajar-wajar saja jangan sampai mereka menangis melihat kita terlalu berlebihan halo morosot di sarung kieu pangarsa ari sarung THR teh tara jelas
ieu teh THR. THR ieu teh. Sok tara jelas tapi dok ditarimakeun di mana aya jeung nolak pamere tara. Diange we. Sanajan sarung cap gajah duduk. Dipake da mau balik ieu mah tara mewah-mewah. Pake we. Ngan sarung cap gajah duduk teh iklan nu bener beda jeung cap badak dibuka pan eueuh badakan. Kopi luwak dibuka eueuh careuhan. Sarung cap gajah duduk pake ku si abah teu diselempak porosotkeun aya tulalean. Alhamdulillah. Nah, ari ngaji kieu tos init-initan teh sok kalah ka kieu. Pokona mah inti ngaji mah 3. Bekal merdeka teh di hadapan Allah sing jadi jalmi anu di hadapan dirinya lira sing ngaku jadi jelema anu salah, anu awon. Nu katilu di hadapan manusia urang teh wajar sami sareng manusia nu sanes. Leres. Muludan ieu mudah-mudahan merdeka na kenging Allah dah para pahlawan geus seueur ulama nu menyampaikan spirit perjuangan atas la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tugas Rasul aya 12. Naon cenah? Rukun Islam 5, rukun iman genep, ihsan hiji, jadi jumlah 2. Jalma ningali muludan teh tugas Rasul aya 12, Nabi Muhammad nyempurnakeun kalimat 12 la ilaha Muhammadur Rasulullah itung ku ibu hurufna aya 2. Jelema nu teu cinta ka Nabi eta teh jelema nu cilaka 2. Teu aya cilaka 18. Aing cilaka 12 teh cilaka sakabeh awak. Sabab liliangan dina awak aya 12. 2 mata saya, 2 lubang hidung, 2 4 lubang telinga, 2 6 lubang mulut, 1 7 lubang dada, 2 9 lubang pusar, 1 10 luka 11 12 ulah di. Jadi jelema nu teu cinta ka Nabi eta teh jelema nu cilaka 2. Nabi lahir tanggal 12 nyempurnakeun kalimat 12. Nu teu cinta ka Nabi eta teh jelema nu cilaka 2. Sabab liliangan sakabeh awak eta teh aya 2. Jadi cilaka sakabeh awak. Geus buludan masa kitu engke dituluykeun di tempat nu sejen. Bisi ajengan nu sejen beakeun. Alhamdulillah. Hut RI na meunang muludanana meunang. Rasul lahir kaping 12 menyempurnakan kalimat 12. Tugas Rasul aya 12. Nu teu cinta ka Nabi eta teh jelema nu cilaka 12. Nama ke cilaka 12 sabab ling-liangan sakabeh awak aya 12. Maka bili abi lepat di aretang deui we engke panu. Da jelema mah asalna tina liang balik bakal ka mana? Ka imah. Ari ojo menyakana liang ka imah ayeuna mah astagfirullahaladzim. Nah bakal kana liang ka imah ari euceun teu boga imah menyakana liang. Aing pasti jadi omong ya. Alhamdulillah. 5 menit terakhir ngarobah sora. 5 menit deui ngaji. Ceuli kudu diputerkeun. Ibu wangonang MZ sugan MZ na aya keneh. Otos da aya geus maot. Ieu remote-na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hadiah dari sekutu Belanda, sekutu Jepang, tapi kemerdekaan ini adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul? Betul. Tuh jadi marahnya pun bojo ge mun cek abi teh betul. Cek pun bojo boga salah kieu teuing. Keur ngamek ge ku aing. Kenapa cemberut? Biasa we tuh cenah. Rek ngamek tadi nama. Lamun keur ngamek ka besok ieu budak caa iya. Di kamar teh ieu budak caa iya. Seri ka 4 kali nama iya budak caa iya. Cek pun bojo teh cicing.
salah pamajikan teh can hayang dinas ngemek teh der hayo kudu seuri bongan ceng milih nu kieu da cenah dipelet akeun bae cek aing mana mah budak keneh geus ka haji gara-gara pelet cek aing teh pan ku aing dibawa ke Mekah nu tereh eta mah katipu tapi lumayan menang hipnotis teh oh. Abdi enak gaduh putra dua bibit nya bibit abi jeung pun bojo nyai sorangan mah jadi tuh cek aing geus salah sangka wae ari ece boga anak ti sabaraha bibit nya ti duaan nya sorangan nya ece nya jeung salaki meureun mending geus langsung awewe mah pan ku perasaan teu ku ieu bapak sing paham awewe mah watak ulah nyentak tarik teuing narimana ku ieu mama laresna mah sanes kitu awewe mah ulah nyebut salah awewe mah ulah kitu saya nama kieu tah kudu kos enok bebereumna karunya engke dikitukeun plok yo mah salah sia teh awewe mah langsung perasaan Pak peupeus saya nama kieu mama berarti nu tadi teh saya ngan ngeunah bahasana Aagim bongan dah yang ngulem si ieu tuh dah salah alamat salah ngulem oh teu sadar kopeh teh dengdek teh tadi ge apa kabar ibu kemerdekaan yang terbaik adalah kemerdekaan kita itu terbebas dari belenggu diri kita karena musuh terbesar dalam diri adalah diri sendiri betul tidak halo kenapa ting harulang begini cek teh agim teh meni buleud kitu si emak seuri deui wae Ustad Arifin Ilham nu maot datang nu bieu mah hirup agim MZ maot daratang ya mau dionang hiji nu maot ge datang Arifin Ilham ya ayahanda bunda Arifin bahagia subhanallah. Jadikan momen kemerdekaan ini bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah karena Allah senantiasa menyayangi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Mari bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Wala ayat dawagan walhamdulillah wala ilaha hai geus lila tengah dahar dawagan hailallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bandingkeun jeung nu dangdutan da rame ieu sok geus ada anak ieu mah geus-geusan we teraskeun astagfirullah adan eueuh tadi mah rek oma heula sok mang adana sina cepet heula teh ya adan alus ngartieun kana ngaji sok jawab la haula wala quwata illa billah alhamdulillah irit lagamu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wa darajat aliyatar rafi'ah wa bashal maqama mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Tapi lagi 5 menit tenang aja langsung adan geus ieu bo tadi dangdut di ditu dangdut nu di ditu mah ieu ge erek alus mana MC nu ka dieu jeung urang MC dangdut lain MC ngaji da urang ge sok MC-an baheula mah mun teu kapanggih ku guru mah mau jadi kiai jadi MC alus mana MC nu sok dinu hajatan nu dangdut jeung urang. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Qasidah Modern kita Nada hadir pada kesempatan siang hari ini. Tentunya bersama warga putaran Kaler kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81 bersama peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga warga putaran Kaler dan desa putaran sehat dan bahagia selalu. Sebuah sajian daripada kita Nada Entertainment, tentunya dengan sebuah sajian instrumenter ya. Semoga dapat menghibur Anda pada kesempatan siang menjelang sore ini. Marilah kita sambut artis kita LP Sukaki untuk Anda. Sora aing ngaloba ece mun teu kaburu asar mah. Kari oma hiji deui balik we. Ece mau bari nonton layar tancep beki gadahar suuk ka oma teh. Jing 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 rek sarege hudang deui jing 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 Suara kuda menepi ka baseuh kieu jing 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 eta musuh nemak oma. Cek oma, subhanallah, apakah kalian tidak tahu Allah akan membalas semua keberbuatan kalian? Assalamualaikum. Oma maka musuh ge assalamualaikum. Jadi oma mah tiba heula ge anger nu mahana teh heuheun. Hadirin, jadi oma mah ngagitar tiba heula kieu. Pan geus ngaji nama Ima Edana tah kieu. Oma mah mun ngagitar teh kieu, eta teh aya rahasia neangan hulu gitar nu potong. Jadi gitar teh di teangan apa? Kakara kaharartieun. Kade lagu oma tong dipake ngasuh budak bisi hese sare. Pilihan bila kamu di sisiku, hati rasa sadu satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, budak teh sesare, bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku. Budak teh sesere ada di sikuan wae atuh. Komo diteuneunna sisiku ieu mah. Meuli serius cai. Abi teh ngahibur teh lain rek maksudna supaya ngajina beunang ibuna teu barali kitu da ayeuna ge ngeusan atuh da geus 3 menit mun. Bo sing sarehat ya. Sadaya pamaksa dan dikabul ku Allah. Urang putaran Kaler khususna umumna desa putaran sing aya dina rahmat Allah, dina barokah Allah, para rezeki jauh tina balai, pemimpinna sing tambih amanah barokah, ulamana sing istiqomah bari barokah, nu hadir sing hasil maksad rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, pala putra soleh solihah, sadaya naon kasusah sing lengang, sadaya kabingung sing suwung. Mudah-mudahan aya qabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. Tanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salit. Merdeka! 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 Aya mang putaran ngajak duel putaran memang well. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.